Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. William Patepang Deui pamirsa sareng simkuring di channel Politikus Cilik anu dinandangat ayeuna simkuring baris neraskeun pedaran babad Tatar Cianjur episode ke-8 anu judulna Dalam Cikundul jeung riwayat ngaran Gekbrong Pamengpeuk Sukaraja Ganasoli jeung Pasucen. Pamirsa carios ieu dumasar di narasumber Kyai Haji Jalaluddin Ihsan Putra anu diserat dibukukeun sareng disundakeun ku Bapak Luki Muharam SST. Bari ngemutan anu teu acan subscribe mangga diantos subscribe-na minangka ngarojong channel ieu tumuwuh lamun sae kapayuna. Supados teu nyangklong kana waktos mangga urang abitan babad Tatar Cianjur episode ke-8 dina judul Dalam Cikundul jeung riwayat ngaran Gekbrong Pamengpeuk Sukaraja Ganasoli jeung Pasucen. Sanggeus Syekh Abdul Jalil Palastra Karajaan Jampang Manggung teu boga deui ulama anu masagi dina ilmu-ilmu agama Islam. Pikeun kapentingan eta Raja Jampang Manggung Prabu Laksajaya ngirim surat ka Kesultanan Cirebon sangkan ngirim ulama anu bisa ngajar agama Islam. Dianti eta Prabu Laksajaya menta ulama anu bisa ngajarkeun cara ngahumak banjir nyaeta nyawah anu harita geus mimiti sumebar di Tatar Sunda. Sageus sawatara waktu lilana akhirna datang ulama ti Cirebon ngaranna Raden Jaya Sasana rek ngajarkeun agama Islam jeung ngajarkeun cara-cara melak pare di sawah. Kusabab harita urang Jampang Manggung boga tradisi nu geus lila nyaeta melak pare di huma. Raden Jaya Sasana beuki lila beuki gede pamorna di Karajaan Jampang Manggung malah mah dinikahkeun jeung Dewi Amitri anakna Patih Jampang Manggung Hibar Palimping. Raja Jampang Manggung Laksajaya teu boga anak lalaki kitu deui jeung Patih Hibar Palimping. Kematak lianti ngawuruk agama Islam jeung ngajarkeun carana nyawah Raden Jaya Sasana remen dilibatkeun kana urusan pamarentahan jeung pertahanan negara. Kacaritakeun hiji waktu Kesultanan Banten ngarurug Karajaan Jampang Manggung nepi ka hasil ngerid sarupaning kakayaan rahayat Jampang Manggung kayaning ingon-ingon jeung harta benda. Pasukan Banten sanggeus meruhkeun nagara Jampang Manggung laju muru wewengkon Cugenang. Ayeuna rek balik deui ka Banten. Ngan harita Patih Hibar Palimping jeung Jaya Sasana geus ngumpulkeun deui pasukan Jampang Manggung tujuanna rek ngagempur balik pasukan Banten anu rek balik deui ka nagara asalna. Pasukan Banten akhirna kaberik sarta digempur ku pasukan Jampang Manggung di lebah Cugenang ayeuna. Nepi ka Pamengpeuk teu bisa kamana-mana. Urut mengpeuk kakuatan pasukan Banten nepi ka ayeuna disebut Kampung Pamengpeuk ayana di wilayah Kacamatan Cugenang Cianjur ayeuna. Sanggeus di Pengpeuk teu kabeh wadia balad Banten bisa dirurug, sabagian ngoroloskeun diri rek make jalan gede nyalingker ka nyangkokot heula tuluy ka wewengkon Plungplong asup ka jalan gede anu berasna di lembur Bangkuong ayeuna mah asup ka wilayah Kacamatan Gekbrong. Di sabudureun Bangkuong pasukan Banten ngareureuhkeun kacape samarukna moal kaberi ku pasukan Jampang Manggung ngan can sabaraha lila reureuh karak gek dariuk kaburu diserang deui ku pasukan Jampang Manggung nepi ka Brong deui perang. Ayeuna tempat eta dingaranan Gekbrong ngan sabagian deui pasukan Banten bisa ngaroloskeun ka daerah sabudureun Gandasoli. Di tempat ieu pisan akhirna pasukan Banten serah bongkokan ka panarajang pasukan Jampang Manggung anu dipimpin ku Patih Hibar Palimping jeung Raden Jaya Sasana. Tuluy pasukan Banten ngucapkeun sumpah satia ka Jampang Manggung sarta rek satia ka Raja Jampang Manggung. Eta urut ngucapkeun janji satia teh antukna dingaranan Sukaraja. Ayeuna mah asup ka wilayah Kabupaten Sukabumi.
Patih hibar palingping sanggeus palastra dikurebkeun di kampung Pasucen pernahna di Karamat Cikalong Kulon Cianjur ayeuna. Kusabab kitu disebut Mbah Pasucen. Sedengkeun tahta pamerintahan Jampang Manggung dituluykeun ku Prabu Laksajaya dipasrahkeun ka Raden Jayasasana anu engkena ngarundaikeun bupati-bupati Cianjur sejenna. Raden Jayasasana musirkeun pamerintahan di Siwawangan Cikundur ngan lila-lila ngaran Cikundur diganti jadi Cikundul kusabab Prabu Laksajaya teu bisa ngucapkeun Cikundur kalayan bentes kusabab cadel. Antukna ngaran Cikundur jadi Cikundul. Raden Jayasasana sanggeus nyepeng kalungguhan pamerintahan ti Raja Jampang Manggung remen oge disebut ku dalam Cikundul. Nah pemirsa, dina mung sakitu pedaran ti Simkuring Babat Tetar Cianjur episode ke-8 dilanjutkeun episode ke-10 dina judul Raja Jampang Manggung sejenna. Teu hilap Simkuring nyuhunkeun dihapunten bilih aya kaluputan, kelepatan sareng basa anu kirang merenah sapertos diuningnya kusadayana kasayan sumpingna ti Gusti Allah Maha Welas Asih kalepatan ayana ti Simkuring salaku manusia. Mugi-mugi naon-naon anu nembe didugikeun Simkuring janten manfaat khususna kangge Simkuring umumna kangge urang sadayana. Mugi-mugi urang sadayana kenging hidayah sareng dipaparin keselamatan. Kade udah hilap tekan tombol subscribe-na minangka ngarojong ngawangun channel yang saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.